Boga indek dulu jago keur isu. Aya kan. Abang bisa dibagi 5 jeung genep. 5 jeung genep. Pasti kita mah. Cing teh bungsu boga. Naon kitu ibu? Kita dari kami anggar resiko kita mah bener. Suka menang. Ya, atuh teh. Nya aku udah gitu. Jadi beunghar. Pasang deui, pasang deui. Jongkol deui, ye, ngeplos deui. Ngadago sapeting jeput bela anjikan camero. Isuk-isuk. Lasko, nyimpo deui, ngaremus deui. Ceplok deui, ye, kalaut deui. Mani teh kapok-kapok saban pasang info jongklo. Isuk-isuk. Oloho. Jama jadi beunghar tina runtut kuku-kuku pakusut. Taya jalma menang bagja dina pasar kuku kahayang. Memang aya pandirita tapi sembung kita mah ukur ngarayu. Nu puguh mah awak pucak duit bea. Palangsa. Tatanya deui, akan dukun deui. Tapi kan ngimpi di pasangan. Mani teh sadar-sadar nepi kakeun beak modal. Gara-gara angka. Aduh, eta gara-gara angkanya nya. Yang sarakeun mah hayu kitu teh geuning. Lain tapi ari hobi mah kumaha lain pandang sarakeun. Eta penasaran wae. Kan penasaran wae. Kang Wahyu, aing ke resiko dapur mah Kang Wahyu teh besok ngirit. Eta? Yang budak meni sok dipirit. Ari masang Kang Wahyu mah mesti ngobrol. Pasang deui, pasang deui. Jongkol deui, ye, ngeplos deui. Ngadago sapeting jeput bela anjikan camero. Isuk-isuk. Lasso, nyimpo deui, ngarumus deui. Ceplok deui, ye, kalaut deui. Mani teh kapok-kapok saban pasang info jongklo. Isuk-isuk. Oloho. Jama jadi beunghar tina runtut kuku-kuku pakusut. Taya jama menang bagja tina pasar kuku kahayang. Memang aya pamibita tapi sembung eta mah ukur ngarayu. Nu puguh mah awak pucak duit bea. Palangsa. Tatanya deui, ye, akan dukun deui. Nepi ka ngimpi di pasangan. Mani teh sadar-sadar nepi kakeun beak modal. Gara-gara angka. Ah, oke mah daripada masang mah mending keneh nabung Mang Wahyu. Jadi duitnya sebenarnya mah guna itong masang ditabungkeun. Nah. Setik-setik. Sugan we ngalobahan ditabungkeun mah. Geus loba. Kurang pasangkeun we. Anggar-anggar keneh.